Alhamdulillah ayaku bagja kabina-bina tepang dina mangsa anu taya pisan kuciwa. Mangga ayeuna wakepoh waktosna midangkeun carita nu katunda kamari. Naraskeun si Rawing. Der, Rawing, urang teraskeun deui kumaha ieu? Prung. Kajeleng kep lebah cangkeng lawan ditewak masing-masing diangkat kaluhur kulengen kenca jeung katuhuna terus digebotkeun kana lemah. Hayap! Darmodnya! Darmod! Kebot! Kusek duanana geus teu usik deui ilang kasadaran jeung kakuatanana. Curelat celeng-celeng sababaraha jijiring jalma laluncatan daratan nyalampeurkeun ka lebah dinya. Untara harita untari nyekelan leungeun si Rawing pageuna keranan bari neuteub nu ditujukeun ka dua jirim lalaki nu dedegan jeung keuretan beungeut narek sagambaran nu tayalian ti Subala jeung Subali dibaturan ku genep urang baturna kabeh pada kalaluar ti jero imah. Anu keur marahin oge harita teh pada bubaran ngan tetelah teu wani maju ngadeukeutan sigana teh. Kang Rawing tunggu ngareneng duaan eta Kang Subala jeung Sujali teh Kang. Kade sing atos-atos Kang Rawing galak sareng kejem tama Kang. Untari nuduhkeun anu ngaran Subala jeung Sujali teh. Oh. Eta. Paingan atuh meuni sagamaran kitu beungeut atawa rupana oge. Tenang, nyai tenang. Ulah pergem ulah. Naon Kang pergem teh? Ulah gemper. Ayeuna urang buktikeun ye. Ye nyai anu kuduna mah ngatur jeung ngabogaan hak kana raja kaya di patempatan. Bener teu? Subala jeung Sujali nangtung ngarendeng. Tukangeunana ngajajar genep urang jago baladna, duanana pada muterkeun paneteupna ka si Rawing jeung Untari. Terus ka si Banteng Wulung anu geus ngarubuhkeun dua jagonna dina waktu anu ngan ukur 3 geprakan. Lempang maju ka hareupeun si Rawing meh bareng Subala anu pangheulana nyarita sorot panon anteb seukeut ka si Rawing. Jelas geus aya umuran ngan awak keker jeung ngeusi tur memang make baju dina warna hiji jago. Untari, saha ieu mangkeluk nu duaan teh, ha? Wani-wani nyieun laku kaributan di patempatan. Kurang ajar. Haram jadah sia datang-datang jol nyieun laku teu patut, ha? Si Rawing nyerenge seuri sedengkeun si Banteng Wulung geus ngajanteng deui di tukangeun si Rawing. Kieu ieu teh Subala nya. Subala ngaran teh. Anu ieu Sujali nya. Ini dia si jali-jali. Nya da bieu dibejaan ku Untari atuh. Kieu ieu teh Subala oge Sujali. Kuring teh terus terang we yo kabogohna Untari. Tak iya anu ditukang dulur kuring anu katelah bargolo si Banteng Wulung. Ngahaja datang ka dieu lantaran dibejaan ku Untari kabogoh kuring. Gitu. Jadi anu ditukang dulur kuring nu katelah bargolo si Banteng Wulung. Ngahaja datang ka dieu lantaran dibejaan ku Untari kabogoh kuring. Majarkeun teh cenah indungna ayeuna keur gering. Kuring calon piminantunnya. Pilaku bemak itu neang gorengin. Ngan tetela datang ka dieu di halangan ku dua jagong. Dua jagong. Kapaksa kuring mere parintah ka Anteng Wulung supaya ditindaknya. Alhamdulillah geuningan pada nalamru tuh. Kitu teh Subala. Muralang jeung mundelik sapasang panon Subala jeung Sujali. Dina waktu harita sabab sikap jeung caritaan si Rawing lain bae tenang tapi mowoh nyunut kana hudangna amarah. Sujali nu kawilang babarian ambek geus rek maju narajang tapi dihalangan ku leungeun Subala nu kawilang leuwih boga loba pangalaman. Dirina bisa ngarti yen dua jalma nu bareng datang jeung Untari jelas lain jalma-jalma biasa. Tenang heula Jali. Akang can beres nyarita yo. Lain duaan datang ka dieu jeung si Untari. Naon maksud? Sarta terangkeun heula saha ngaran si lain. Ngaku-ngaku kabogona si Untari sagala rupa. Ngaran kuring anu katelah si Rawing. Atuh ieu Untari teh bener-bener nyaan kabogo kuring nyaan sumpah sok sumpah.
Dan tukang mah geus diwanohkeun nya si Banteng Wulung. Kieu teh sebelah. Kuring datang ka dieu teh kahiji hayang neang pi hatomieun. Non, Pi hatomieun. naon? Si teh ngomong teh sing balik sia. Teu nyahoeun, ari pi hatomieun teh pimitok haeun. Anu kaduha, bari sakalian hayang beberes. Subala mun cereng bari ngabentak. Beres naon ha? Montong bari jeung suruh sarengeh kitu dia ngomong teh. Najan dina bibir ngomong kitu tapi dina hate mah Subala kaget. Sabab dia ngadenge ngaran si Rawing disebut ku lalaki ngora anu nangtung gigireun Untari. Nah bener gitu ieu teh si Rawing. Aing geus mineng ngadenge ngaran si Rawing, tapi kakara nyaho ayeuna. Tapi sanu nyaho ukur aku-akuan ieu mangkeluk teh. Tapi sapasang leungeun jeung ramu-ramu leungeunna nya deui hararideng. Lamun bener ieu si Rawing aing kudu hati-hati. Sabab cek beja si Rawing kawilang jago pilih tanding anu mampu numpes kajahatan jeung para karaman. Kitu galecokna hate Subala dina waktu harita. Si Rawing kadenge cumeri tadi ngajawab pananyana Subala. Iya anu hayang dibereskeun teh Subala. Nya da kuring teu mikeun ani boga kabogoh kahirupanana diatur ku anu lain hakna mah. Sedengkeun si ganu danang kaeun ngomong cara rese. Sedengkeun raja kaya anu aya di dieu teh sasatna mah ditinggal bapana Untari kabogoh kuring. Malah indungna Untari mah aya keneh. Pugu kawin jeung bapana Subala mah teu mangkuk sabaraha bulan. Teu. Jeung teu kungsi boga naon-naon deui. Kapan mah manehanana kabehanana geus dijelaskeun ku Untari ka kuring. Subalik sa ngomong ti kopona. Pira bengkok saeutik meni molotot. Pokona tuh. Jadi wajar lamun kuring selak nu jadi kabogohna hayang menerkeun ieu masalih. Masalah. Atuh salah ieu wungkul. Masalah. Pokona mah ulah milu ngatur kahirupan jeung hak raja kaya kolotna Untari. Anu estu lain hak anjeun duaan. Nah, siya teh ngomong teh meni dicuklak-ceklok itu. Kapan kol-kola? Sanajan dina sikap tenang mangsa cumaritana tapi si Rawing langsung kana sasaran pokona. Henteu loba bulat-belit dina ngomongna. Pogoe meni beureum beungeut Subala jeung Sujali dina waktu harita. Ngageter duanana awakna lantaran amarah, tapi sanggeusna ngadenge pangakuan si Rawing tadi, jelas Subala jeung Sujali henteu wani ngayakeun tindakan samarangan. Sanajan kakara tepung harita manehna duaan, tapi ngaran si Rawing geus leuwih ti heula dipikawanoh ku dirina duaan. Ari Subala harita muncereng ka Untari siganu hayang ngarekeb jeung nyasaak awakna. Entang murelang muncereng ka Untari. Kakuring berek muncereng mah jeung mendotot masok. Subala. Oke Sujali. Alah, lamun Subali jeung Sugriwa. Sigana bae kuring nu jadi Sri Rama. Ya Untari Dewi Sintana. Si Rawing mimiti datang di adatna. Sujali lamun seug teu dihalangan ku leungeun lanceukna mah geus rek sagajeleng-gajelengeun atuh anu mamaju narajang, tapi Subala masih keneh tacan mere parentah pikeun maju. Rawing. Dewek sabenerna mah geus cukup nyaho satemina ngadenge kana ngaran si Laing euy. Tapi ayeuna si Laing coba-coba pikeun pipilueun kana urusan batur. Ngandung harti maneh hayang cilaka. Ari kangaranan jeung kabogoh matang tube, kaciwit kulit kabawa daging, paciwit-ciwit lutung, paciwit-ciwit lutung, si lutung pindah ka tungtung. Subala, dengekeun oge Sujali. Numat, tirak kuring kapaksa ayeuna ngomong. Lain kapaksa ketang nyaho sakuduna bae kuring ngomong. Ari popokona mah ulah sapedah ka Untari pangawak awewe tingajenan jeung sok ngalicikan lur. Oh mah lur yo. Cilaku eta numpuk-numpuk dosa kitu. Pogo salibat mah dosa teh baledos teu karasa, tapi awak jadi bau. Buktina ayeuna menika ambeul ka dieu tuh bau katu. Bau naon sia? Bau katu. Bau nyuk-nyuk.
beak kasabaran Subala ayeuna mah ngareret ka Sujali adik kembarna bari terus nyarita urang recah ieu mah keluk teh Jali ngan kade hati-hati akan kusi ngadengin ngaran si Rawing kawilang luhur ilmuna cenah moal samata-mata wani ngacapak lamun kitu lamun teu nguntup ka urang cenah eta urang ketrukeun kabeh pangarti jeung kakuatan Jali ayo Kang urang ajar mangkeluk teh yeuh diantepkeun kalah ka ngacapruk ka mana karep ha Subala jeung Sujali ngabagi diri kadenya si Banteng Bulu ngomong wah ngawing ngabagian sabarang urang ka ngawing-ngawing bisi ngagok mangengkeun bewi ngabagian geneban ka ngawing-ngawing ari nu mamakana mawing mah hayang ngelut hayang ngadu ngarepan jeung ieu mangkuluk ya ka ngawing-ngawing kumaha ngabagian duaan Kang si Rawing kareret atau ngareret ka si Banteng Bulung terus nitah Untari nyingkah ka gigir bari nyarita Sok ditinggal di tempat aman nih. Kumaha teng tong kitu di dinya. Geus pugu kana daang hayang panglobanna teh. Kudu adil teng. Jumlah lawan aya 8 urang teng. Urang duaan jadi urang kabagian lawan eta teh 4 sewan teng. Ngan Subala jeung Sujali eta mah kapaksa bagian akang teng. Kumaha wareg kitu kira-kirana teng? Satuju lamun kitu teng. Kusabab ulah sok neng teng. Ulang itu ka ngawing-ngawing. Uing mah tara nungtang neng teng ujun tara. Tapi nyatuju nya, nyatuju. Nyatuju ka ngawing-ngawing. Awas hati-hati teng. Subala, Sujali. 4 lawan masing-masing bakal disangharepan ku kuring jeung si Banteng Bulung. Bisi aya anu ngajolor saperti batur anjeun, sok sing harepan si Banteng Bulung. Hayo. Ngap enter euy. Ari Subala ngatur baladna memang dina pikiran manehna oge kitu pisan anu jadi lawan baris disangharepan ku 4 jalma ti pihak manehna. Ari sabab Subala ngarti yen munggaran atawa nungaran si Rawing lain jago kamari sore. Dirina kudu bisa aya di pihak nu unggul. Lamun henteu kitu geus tangtu ajeun kahormatan dirina bakal runtag di hareupeun Untari anu salila ieu dikingkilikan turta dilirihan dina kahirupanana. Sanggeusna ngatur ngabagi kakuatan Subala harita ngarendeng jeung Sujali sedangkeun si Banteng Bulung nying hareupan opatan jago atawa jago-jagona Subala jeung Subali. Ngayo, ayo tuh. Lewi lobang ngamun jaju lewingeun napikeun ngaing. Dimanting-mantingkeun siaku ngaing masih gajatur nyane. Ngayo. Ngayo siang urang manting-manting ku ngaing-ngaing. Si Banteng Bulung puringas panona bet jadi beki bayangan sigana teh. Subala jeung Sujali nya kitu deui 2 jago baturna katingali geus pada marsat bedog masing-masing. Ku ijiran Subala mah sanajan si Rawing sakuma jagona kangaranan di huruf kopatan kitu mah piraku bisa unggul. Si Rawing muterkeun paneteupna kana jadi lawan sikepna teu ngawangun pasangan pancuh nangtung ajeng ti siga nu rek tarung ngadu jiwa. Untari oge meh bari ejeng peureum ngabandungan lumangsungna kajadian di eta tempatan. Nyata sok inggis badan si Rawing karecah ku pakarang lawan, tapi Subala jeung anu sejena memang kacele. Si Rawing paparis tunggal ilmu panca tunggal ti Eyang Nur Alam, ilmu anu geus ngadarah daging dina dirina, corelatna jirim si Rawing dina jurus pancerasa sarining bayu. Lain upama kalangkang atawa angin we, nyaho-nyaho si Rawing geus pindah tempat 4 lawan nubruk tempat nu kosong. Hayo. Nyabut kalah ka didinya tuh, nyabut kalah ka didinya tuh, nyabut cabetkeun bedogna telur. Nyaho kuring mah aya di dieu, sok lupa-lupa bae teh teh euy. Ka dia atuh nyabetkeun bedogna lin hayangkeunna. Kayan si Rawing anu tetep pinuh panglelewa pikeun Subala jeung anu sejena mah. Beuki muntab hatena ngan teu wudu kabehan teh kabehanana ge kaget. Sabab kacepetan gerak si Rawing memang meh teu katuturkeun ku kaseuketan panonna masing-masing. Heuya, kojor sia. Pikeun kadua kalina Subala miheulaan maju deui narajang. Dituturkeun ku anu sejena
malah aina bedog dina leungeun jadi sagulung sinar bodas lantaran saking ku cepet-cepetna gerakan bedog nu aya dina leungeunna. Dituturkeun ku kolebatna bedog Sujali anu teu eleh cepet ku bedogna Subala. Dua baturna Subala oge bisa ngabagi diri dina mangsa Narajang anu jadi lawan. Narajang ti bagian anu sakirana bakal dipake ngacorelatna jirim Sirawing dina nyingkahan panarajang lawan. Buruan imah nu memang lega jeung laluasa teh jadi tempat tarung patutunggalan. Si Banteng Wulung dihurup ku opat jalma kalah kajigrah sigana teh ato sabab kawilang geus lila teu tandang mepeuskeun kakeselna. Lelengan jeung sukuna butbet ngabagi panarajang kanu jadi lawan, sedengkeun opat lawan memang kudu hati-hati sabab tadi geus kabandungan dua baturna oge dibanting-bantingkeun nepikeun ka teu usik teu malik deui. Dina hiji kasempetan si Banteng Wulung bisa newak cangkeng salah saurang lawan terus dibantingkeun kana lebah tatangkalan. Muya! Menang sia ku ngaing, nyoba-nyoba ngayang dimancingkeunnya. Muya! Blak-blak. Koleang, cedak sidahna nenggal pisan kena kana tatangkalan nu cukup gede. Kebut bro. Harita nyuuh ngahargung sakali deui terus ngusek teu usik deui. Tilu baturna harita pada ngarengkog. Sabenerna mah tadi waktu si Banteng Wulung rek ngabantingkeun babaturanana, tiluanana geus sayaga pikeun maju Narajang. Tapi si Banteng Wulung bangun nganti datangna panarajang anu jelas baturna sorangan bakal dijieun tameng ku si Banteng Wulung. Ngayo ngaju deui nyaneh niluan. Najut. Bisi ngayang nyarua boga nasib dimanting-mantingkeun. Ngananangkal nganu ngede. Aju deui sia. Ayo aju ngatawang urang anu bakal naju, ha? Huya! Salah saurang baturna Subala harita ngajengkang ka tukang lantaran dadana beunang ku kepretan leungeun Sirawing. Sanajan ngan ukur kepretan tapi tang tueleng kepretan jalma biasa. Hiu, celebet! Dadah! Jengkang dari deug kebut. Rubuh nang karak bengkang nu beunang ku kepretan Sirawing. Nu saurang dinyobaan nyabetkeun bedogna kana beheung Sirawing dituturkeun ku bedog Subala nu ngarah kana cangkeng, bedog Sujali nu ngarah kana suku. Hiu, hiu. Pas relafung plak leungeun Sirawing nepak pigilang leungeun batur Subala anu saurang deui. Celang bedogna leupas tina cekelan dituturkeun ku tenggelan kana dada. Hiu, cebrot, wadah, cengkang, bangkiun, kebut, rubuh deui bae. Lawan Sirawing jaringan ukur tinggal Subala jeung Sujali. Subala jeung Sujali ngatur dirina aya dina belah kenca jeung katuhueun Sirawing. Aduh, asa pahibut tepugo opatan mah euy. Tah lamun kitu mah rada nyaho si apanan, aringan ukur duaan mah apanan, bener teu? Alah, sok Subala, lan Sujali, coba-coba euy, ngurang muka sabuk bilang tatu patatakar lu tira. Sing sopo bakal butak kena dening pangadiwasa ingsun jengkar lo. Aloh, waktosna geuningan parantos teu nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara dongeng kiwari neraskeun cariyos Sirawing kiwari garapan Wakepoh kiwari permios.